kawin aki teh olah-olah ngalayan ngintun kado kabdi iya ngan teu kabawa atuh eta mah lain kado anu alus tapi kadong dora aja mah ya teh leres aki abdi nya aki gini kieu di dunya aja mun sagala kaalaman romantika teh gi wayahna jang lamun mulus maneh di dunia pasti di akhirat nage bakal bagja wayahna lain oge disebut alam pana alam ruksak da ai dunya mah ku pangeran oge bakal diansurkeun kiamat teh ngan maneh ulah rek ngaruksak akhlak maneh keun weh diruksak ku batur mah asal maneh tigin yakin hartina istiqomah ajeg kapribadian cicing dina hiji pamadegan. Beres. Nuhun lan. Nanging kumaha we da kewajiban abdi dunya mah kedah melaan pun bojo aturan diruwut batur pek cokot. Ai pun bojo teh acan dina naon ku batur. Nah, da sanajan dina naon oge nu kitu mah eueuh tapakna. Ieu ari ku aya tapakna sing kayo. Geuleuh. Acan karek dibawa ke negara Astina da budak nage mungeun da inget we ka maneh ke dupi abdi aki nepi ka masket eta istri ka abdi kumaha teh apan maneh mah turunan eyang eta teh awewe teh panempo batina geus awas maneh teh batok bulu eusi madu make asihan si rencang kunang teh ada teh matak cingkarunang ge sararea oge kitu ulah matak masket oge eta teh boga ajib baga pirusa atanapi si pentil huni aya pentil huni keur pentil loba nu muih geus gede loba nu hayang geus buruk mah ku sia we hakan kanya betul ditulikeun wae teuing dah tah kitu pot abdi teh dituding maling itu dipaehan jaki maling naon sieun maling ali-ali ampas sareng pancaroba rumah sak maneh maling ngeuh henteu wah sakitu dorna Arjuna teh kapangaruhan ku dorna dumeh eta putri teh rek dikawinkeun ka putra raja Astina geus kapiheulaan ku maneh nya ngasut ka Arjuna kabeneran Arjuna keur kalengitan eta keune engke oge bakal kapanggih sing inget yen silaka jeung salametna jalma teh gumantung kana amal perbuatanana nuhun kan nyieun eta tapakan maneh sorangan ayeuna mah nuhun lan jeung Arjuna perlu diwarah ku maneh kawios nganda abdina geto sirup deui teh kedah kitu ieu mah warah lain tina ngewa supaya maneh ngarti ulah kaburu ku nafsu teu payus siji pamingpin kitu patut teu gining aya di pamimpin teu layak aya di raja teu payus aya di ratu papayung tinakan ka mana karep deui teh dunungan dewekna asa ku kabina-bina teuing euy nya kitu teh kabar cemuran cepot amuk-amukan Arjuna diteungeulan nya muhun atuh lamun langsung kitu nya cilaka ieu mah maneh teh kudu nyumput buni dinu caang negerak bari teu ka tembong carana dek disalinan ku aki beres kan nuhun akinya bapak dewek mati baheula can nyalinan ka aing aki aing baru kada teh kumaha ari panggih ari rek mageulikeun karek panggih oge jor nyalinan ka aing tak kitu dek ulah sarorombong geus teh ka aing da aing boga aki beunghar wah ayeuna mah nya masina cila-cilaing anu disombong teh geuningan bisa memboga aki batre
badai di salinan abdi nya saya kan jig maneh mani itu dina cai kalayan mani teh langsung ngejeng bajuna ulah dilaan eta pakaian kabeh lah dititah mani maing duh mahanya rada setengah hati yo nah tiris hayo buru-buru mandi bebersih kayak saya joglan apan maneh teh rek nyokot pamajikan kudu gining kudu bersih kudu sehat ulah kuleuheug gitu tapi da si nyai mah bogoheun nya komo bari jeung sehat kasep bak kalah beuki basket ke si nyai bakal pohoeun maka abdi moal sabab pamajikan maneh waspada permana tinggal nu matak dewek hayang boga pamajikan kade eta ge kitu nu matak dewek teh hayang nyeleweng oge waspada pamajikan aing mah oh ningkarna teh ditu ti dieu wah marukanan kumaha mandi dek ah oh katuh bersih kejebrus mah Astra jingga sareng seneng ngagejebur sareng bajuna karasa tiris hanyat deui nanging salin jinis jadi manusia anu cahayaan ganang tur pertengtang datan niratang ngademam datan niratang ngademam emang pakulingan rana denera Kang Samya Prapta ngaulan hebat pakaian maneh gining gitu anjir reretuhnya alah heueuy make karemo aduh hebat maneh pot ya ngamodal hirup mah hihi naon yang siri eta kaluhur make mah alus tah kitu mah moal kaciringan kacirinang ke dina sora ulah diangerkeun eta sora dehemkeun naon teh sora ke di mana geus aya robah pasti robah ayeuna nya tah tah leutik teuing atuh kada bisi handapkeun deui saeutik alah kada bisi jiga nah teteh jiga supir pribadi ngaleutikan tapi noda mah kaulanun tageuning ayang tong dikitu-kitu atuh tapi noda mah kaulanun ngahaturkeun semasungkem ku heunyuk panjenengan yang tong manja sia tapi noda mah kaulanun bade ngabantun pun bojo ka astagfirullah astina tong ka mana karep wae atuh ngomong teh Dewi Wirginingsih kalayan bade malas pati ka Arjuna nya ngan eta ngaran kudu diganti asawios ngaran mah ieu we Raden Putra Bangbang Astra Jingga nanging upami bade ditamihan mangga saha Raden Putra Bangbang Astra Jingga Mardiano Tuturi Handayani Simalakatur Linur Kasino Kapolata Kali Kasino Kapur Nasapiro kana kato mana kate hato kata apa asikan ona dari mana panjang teuing atuh sing sok balikan deui hilap deui ya saha tuh pingaraneun teh yang maka jeung ngaran si Marakato atos atuh tong dia tadi dak we jang mau nyari
Pingaranun maneh teh pake we ngaran eyang. Eyang teh saha? Ngaran eyang teh Sang Hyang Tunggal. Ngan make wibawa. Jadi Sang Hyang Tunggal wibawa. Kewas. Pantes. Saya kedah sacinuh metu sakecap nyata. Masagi jeung pangartina. Eyang dek marengan maneh mah jadi corong eyang kene eyang nurek nyarita mah ngan di mana aya anu serius di jero omat ulah dijegal ku ngabodor. Da ku batuh nya sakali-kali mana yang hoge di jero hayang seuri saya yang jadi lah. Ngan ulah jorok wungkul saya cing bisa pindah saya pindah tampian. Oh saya mangga sakitu pek geura peuremkeun eyang dek ngahiji aku ngaran Sang Hyang Tunggal wibawa mangga. Kan dek ngabantun pun bojo ka negara Astina kan sa Dewi Wirginingsih mangga didoakeun kalaya dek ngawara Arjuna anu aya di Madukara kan sa Allah mang sabab manehna teh geus ngayakeun tinakan ka mana karep oh kitu padahal atuh meureunna sagrupa oge meureun kaula teh kudu ditanya heula ti tek-tek nepi ka bengek numutkeun yuridis kumaha numutkeun eta kumaha nya hartina teh hiji pamimpin teh kudu teh taraje ning sakamelanung ti lari mapai bukti juk curug kalungan mapai wahangan mipit amit ngalamenta eta ieu kedah supaya ka itu teh ulah melengkung bekas nyalahannya kan bekas temen Nyai Wirginingsih ku akan dibantun ke Astina sok kaula gerak kepung wakul buaya mangap hei urang Astina.